Pamirsa sadaya wilujeng petepang dangu dina carita Sunda dina jejer carios hayang sugih miara tuyul dina bagian anu ka 10. Hapunten pamiarsanya kumargi sababaraha sasih lamina ya henteu tiasa mintonkeun carita Sunda kumargi di studio kami aya gangguan gitu tanya mohon sababaraha sasih teu tiasa rekaman gitu tah nanging alhamdulillah dina dengep ieu urang tiasa ngajo mantara deui gitu tanya tiasa nepangan deui ka pamirsa kaum dangu anu mika cinta carita Sunda gitu nya anu kaleresan ayeuna dina channel anu enggal kumargi channel anu kapungkur digentosnya operatornya nyaeta ku channel Mitra Kusuma gitu tas mohon janten ka pamirsa upami hoyong upload hoyong ngopingkeun gitunya hoyong nalaah carita-carita Sunda hasil karya cipta Mang Egi Fajri anu dicandaku Mang Egi mangga dibuka wae nyaeta dina channel Mitra Kusuma gitu tah. Hapunten ka pamirsa anu mika cinta kana carita Sunda panginten gantung dangueun gitu tanya kumargi sababaraha sasih gitu tah ngereles gitunya alhamdulillah urang ayeuna tiasa mintonkeun deui sing pamugi we teu aya gangguan naon-naon gitu nya ayeuna urang nginjak kana bagian anu ka 10 gitu tah dina carita Sunda carita Wadul dina judul hayang sugih miara tuyul karangan Mang Egi Fajri dicandaku Mang Egi Fajri mangga tong nyangkolong kana waktos urang dimimitian prung nyijah kajen kuku mage ya urang moga-moga baelah tong kagoda deui nya ku barang injem kana rentenir horeng kieu karasananya pahit tapi urang sepuran bae kuku mage nyijah ya alhamdulillah ya usaha urang sanajan bae leuletikan kacumponan gitu tah kabutuhan sapopoe mah sanajan bae henteu memuaskeun nu penting nama urang ya bisa nyetoran ya ka Juragan Mukri nya Kang Ohim ngeun peupeujeuh nu geus mah geus we atuh keun urang cukup sakalian we lah nginjem ka rentenir mah nya gitu urang boga waktu 2 poe deui Nyi Ijah nyaeta pikeun mayar ka Juragan Mukri urang gunakeun we waktu anu 2 poe ieu moga-moga we usaha urang aya dina kalancaran nya Akang sing soson-soson we atuh dina usahana dina dagangna keun ku sim kuring didoakeun sangkan Akang aya dina kalancar nya atuh nya ya nyijah ya Akang rekanu Kang Dudung heula ya aya perlu saeutik lamun aya nu nanyakeun kaluar heula kitu sakedeungnya
rek anu Kang Dudung ye. Nya Kang, tapi tong lila-lila tuh. Ya waktu geus burit. Ah moal ngan sakedeung. Ceknya ditinggalkeun heula tuh. Ya cuaca sore ieu bet asa hareudang bayeng yang kieu ye. Padahal mah mata poe geus lingsir ngulon. Kira-kira aya meureun ieu jam 4 mah. Tapi nah bet hareudang bayeng yang kieu ieu teh ye. Ieu nyening rum. Nah, buat dilihat-lihatin ke cai ye. Ya, mereka nu Pak RT ye. Asa ku kararaku ke can datang pamajikan. Bet lila ye ke cai. Alah, itu sahanya. Geuning Ohim. Lah, aya naon tak Ohim mah? Sisinarieun aya ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Geuning mana Him? Alah, enya Kang ah. Nati mana tadina? Ngahaja aya perlu ka Akang. Oh nya cek atuh. Diuk di dia ya. Kek sakedeungnya. Ieu can aya nu nyuguhan cai ya. Ya nyining rum keur nyeuseut heula sigana mah. Teu naon-naon Kang. Da kuring ge moal lila ieu ngan aya obrolan wae sakedeung ye. Oh nya atuh ai kitu mah. Cik ringkesna wae kira-kira ya. Aya naon ya? Soalna kuring ge moal lila rek anu Pak RT ya. Iya. Kang Dudung. Kumaha Akang dina ngajalankeun usahana ieu? Nyaeta dagang samak. Ya, keur seutik-eutikeun mah aya we ieu. Yang Ohim, sanajan bae Akang masuk manggih karudet jeung kasulit teh, tapi lumayan wae. Ngeun anu jadi bahan pamikiran ieu. Akang mah tinggal 4 poe deui mayar ka Juragan Mukri. Ngeun asal duwina hate. Soalna ai keur mayar kana Juragan Mukri mah sigana mah kacumponan ieu. Ngeun kadunungan ieu. Sigana mah teu acan bisa kasetoran, tapi moga-moga mah manehna ngamaklum lah kana kaayaan. Soalna lamun ka Juragan Mukri ditunda-tunda, wah pembayaran orang karepnakeun ngabareuhan ieu bengkak. Ta eta puguh anu maksud nek diobrolkeun ge Kang. Ari nyana Him, kumaha ye? Usahana? Alhamdulillah Kang. Kuring oge seutik-eutikeun mah lumayan lah. Kabutuhan sapopoe nya henteu gumarang pang teuing. Keur ka Juragan Mukri oge tos aya. Duh. Ngeun ari kuring mah Kang cukup lah moal sakali-kali deui. Duh. Nya Akang ge lamun ku bisa mah moal Akang ge cukup sakalian ieu we atuh. Lah,
asa ku harianeun Juragan Mukri mah aya mere modal ka urang itu cara nanya nya lah tapi kenteuing Kang lah jageus terjadi seperti kieu geus kaalaman ku urang ya nu penting nama urang bisa lah ngusahakeun duit pinjaman ti Juragan Mukri ngeun ajan ku kumaha ge sim kuring mah moal lah moal sekali-kali deui nya lah moal lah kuring oge moal tah maksud kuring kieu ieu Kang Dudung tah kumaha jang ohim kumaha urang mayarna mending bareng bae nya kuring makan 3 poe deui ieu akang 4 poe deui nya nya kan urang heuleut sapoe tah engke kumaha lamun urang bareng ka ditu kuring ge nek di 4 poekeun lah supaya urang kadinyana bareng tah hade aya kitu mah soalna kuring ge sapamadegan aya sapamikiran kadinya jadi urang aya jeung pakukumaha lah kitu aya duaan mah nya lah aya kitu mah Kang ari tos sapuk mah ieu poe Senen Salasa Rebo Kemis ka malam Jumatnya tanya ka malam Jumat ih nyaneh mah ieu mah lain Senen jang ohim nah Kang ieu mah poe Salasa oh nyanya nah ka poe geus poho ieu Salasa Rebo Kemis Jumat malam Sabtu tah berarti urang malam Sabtu nya lah keun ari kitu mah urang barang baik ke malam Sabtu nya Kang kuring moal lila lah rek gerak ka imah deui indung budak bisi dedepeun nya eta sapuk itu mah urang ke malam Sabtu banyak Kang nya nya atuh sok nya Kang yo ditinggalkeun ku kuringnya nya sok alah kiwari tinggal seutik deui kana waktu panagihan kiwari kieu ieu kan poe Salasa ieu malam Jumat aing kudu ngondang anu dipiara ku aing anak tuyul saha anu ngarinjem duit ka aing duitna kudu dicokot sangkan maranehna ulah bisa mayar hutang heueuh lah keun lah kapeuting kue nek disambat nek diondang sangkan manehna malam Jumat bisa nyokot duit si Ohim jeung si Dudung jeung nu lain-lain deui anu ngarinjem duit ka aing keun we lah tuman lah nu penting aing bagja nu penting aing bunga Eme. Aya naon, Akang? Kade sakedeung kade. Kade ieu aya omongan sakedeung. Lain. Penting siapkeun sasajen
ya cuan poho ya daging 1 kilo nya jeung sapuratina lah maneh geus apal meureun. Sinanarieun Akang. Pan penting malam Rebok. Biasana sok malam Jumat jeung Salasa. Teu nanaon. Soalna lamun teu dicumponan bahaya ieu. Soalna aya harewos di anu gaib penting ieu cenah hayang disuguhan piaraan urang. Oh, nya atuh ari kitu mah. Geus jam sabaraha ieu nya? Uluh teu karasa. Geus jam 11 peuting ieu geus wancina ieu. Nek belum parupuyan heula. Hapunten anu kasuhun. Kasang ratu, kasang raja. Simkuring dumeheus lain wancina. Datang lain mangsana. Kaula ngahajak ngondang sabab aya anu diseja. Datang sang ratu, datang sang raja. Mukri, aya naon maneh? Lain wanci, lain waktuna ngondang ka kaula. Aya naon? Aya naon? Hapunten sang ratu, hampura sang raja. Memang kaula ngondang lain wancina, ngondang lain mangsana. Ngeun kaula merdih sang raja. Kaula aya pamenta. Aya pamenta naon? Cigera ngomong. Ngeun ingetkeun saminggu deui anak piaraan maneh baris datang ka dieu. Baris nagih ka pamajikannya neh. Ingetkeun saminggu deui. Lamun teu bisa nyumponan kana kahayang anak kaula. Lamun teu bisa nyumponan kana piaraan maneh, awas rasakeun akibatna. Sumuhun sang raja, pasti eta mah dilaksanakeun. Eun pamenta kaula pang cumponankeun. Cik, menta naon deui maneh? Aya tatangga kaula anu ngarinjem duit ka kaula. Wayahna eta duit anu aya dina tetangga kula
anu geus diinjem ku tetangga kula. Hayang dicokot deui, hayang dibawa deui ka dieu. Ulah aya anu disesakeun. Oh, seperti itu. Gampang, damang gampang. Gampang. Tenang, tenang. Tapi ulah jiwari. Malam Jumat nu bakal datang. Malam Jumat Kliwon pasti nyaho aya we. Bakal aya deui kabeh katarima ku nyane. Nget-ngetkeun saminggu deui pamajikan maneh kudu daek ngalayanan kana anak kula. Sumuhun Sang Ratu. Duh. Hatur nuhun, hatur nuhun. Pasti destokeun, pasti destokeun. Tungguan kayak malam Jumat. Tungguan. Bagja. Rasakeun kumaraneh anu ngarinjem duit ka kaula. Duit kabeh bakal dicokot. Nek kumaha malayarna keun lah rasakeun. Alah, tenang emeh, tenang. Duit anu pinjem-pinjemkeun bakal balik deui. Tenang. Allah, horengan ieu geus. Isuknya beuh kaberangan ieu. Nah, nyaneh mah ijah teu ngaudangkeun ka Akang. Ih, ari Akang. Panijah teh kacai, ieu. Sugan teh Akang hideng sorangan. Aduh. Ampurah ya urang pandai ka pasar orangnya. Duh, nek dagang ieu. Lain ya ijah. Basa kamari pan Akang tos tinu Kang Dudungnya. Jadi engke mayar kanu Juragan Mukri arek babarengan malam Sabtu. Beulah, malam Sabtunya Kang. Lain urang mah katenggal ka malam Jumat Kang. Rek dibarengkeun we jeung Juragan naon maksudna teh jeung Kang Dudung rek bareng kanu Juragan Mukri. Moal sugan euleut sapoe mah moal ngambek atuh juragan ge lah. Supaya aya jeung Paku kumaha ari duaan mah. Nya atuh sing aya dina kalancaran wae. Ya, ayo urang siap-siap pan urang nek dagang sayuran ieu ka pasar ieu. Nya hayu atuh. Ya. Sagalana oge tos disiapkeun ieu. Cik Ja barudak meureun geus ka sarekola. Nya tadi tos mararangkat. Atuh ayo. Ngining rum. Nah, Akang mabat asaku handeureun amat ya poe ieu nya. Handeureun kumaha Akang? Rek lalampah usaha dagang samak teh. Nah, habat asa teu ngareuna awak kieu ieu. Tong kitu Akang. Sakedeung deui urang baris mulangkeun duit kana Juragan Mukri.
teu can deui. Anak urang kabutuhan sakolana. Nya ari inget kadinya nama. Keun we lah ah. Arek maksakeun we akang lah. Doakeun we sing aya dina kalancaran akang ieu dagang samakna. Kabeneran ieu samak ieu. Aya 8 lembar deui mun teu salah mah ieu. Rek coba we akang ka kampung itu tuh, ka kampung Cigalunggung. Sugan ka tempat musola anu karak anggeus. Sugan dibeli ieu dagangan samak urang. Nya Akang ku ningrum didoakeun sing lancar we nya Akangnya. Nu hade di jalanna. Ya atuh, cingnya nu hadenya di imah nya. Sok ah, akang rek mangkat ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dudungnya. Asaku araraneh kieu rarasaan teh. Asa batu para ruguh. Nah bakal aya kila-kila naonnya. Katinggalina salaki rek usahana siga nu heream. Aju rarasaan deui ieu hate penting seredet kieu. Nah bakal aya naon kira-kiranya bet ngalelewaan kieu teu aya naon-naon meureun ieu mah rarasaan we siga nama ku aya-aya we nya rek beberes we lah ngabangbatkeun pamikiran ieu. Pamirsa sadaya anu mikaresep mika cinta kana carita Sunda dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Ayeuna alhamdulillah parantos bagian anu ka-10 garapan Mang Egi Fajri, hasil karya cipta Mang Egi Fajri. Tong hilapnya upami bade nonton atau napi ngopingkeun carita Sunda, carita wadul ieu dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, mangga dina channel Mitra Kusuma. Tong hilap subscribe saloba-lobana. Sim kuring Egi Fajri sapara kanca ngadugi ka dieu we heulanan. Insyaallah dina bagian anu salajengna urang diteraskeun deui. Pamugi sadayana dipaparin sehat oge sim kuring oge anu ngagarap ieu carita aya dina sehat walafiat. Hapunten dina samudayaning kekalalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.